Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga urang lajengkeun deui ngalogat kaelani nanya. Ngalogat kaelani na. Ayeuna lebet kana tasrif lugawi nya. Jadi tiap fi'il madi fi'il mudhari ditasrif sesuai jeung dhamirna. Orang kawitan wae nya di dia. Bade dilogat ku urang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi amsilatin min tasri fi hadhil af'ali. Faslun ari hiji fasal fi amsilatin dina martelakeun contoh-contoh atanapi bentukan-bentukan tasrif lugawi min tasrifi tina tasrifan hadhil af'ali fi'il ieu nyata fi'il anu 23 bab teh. Amal madi anapun fi'il madi ari fi'il madi eta fahuwa maka ari fi'il madi eta allazi anu dalla nuduhkeun ala maknan kana makna wujida anu kapanggih eta makna fi zamanil madi dina waktu nu geus kaliwat. Eta definisi fi'il madi ceuk musarrafnya. Fal mabniu lil fa'ili maka ari nu dimabnikeun dibinakeun dibentuk lil fa'ili bikeun fa'il. Bahasa urangna bentuk aktif nya, bentuk aktif. Minhu tina fi'il madi eta ma fi'il atau ma perkara kana aya naon awaluhu awalna eta ma awalna eta fi'il maftuhan di bere harkat fathah au kana atawa aya naon awalu mutaharikin anu kahiji berharkat huruf kahiji berharkat huruf kahiji nu boga harkat minhu tina fi'il madi eta maftuhan di bere harkat fathah. Nah eta ayeuna urang logat ieu nanya tah oke. Naonna urang logat kaelanina tadi mah tasriful ijina ayeuna kaelanina tah urang logat ya. Faslun ari ieu hiji pasal fi bayani amsilati dina ngajelaskeun contoh-contoh hasilatin anu hasil anu beunang nya min tasrifi hadhil af'ali tina tasrifan fi'il ieu al mazkurati anu disebutkeun minas sulasi tina sulasi war rubai jeung rubai wal mujarradi anu mujarrad nu disepikeun tina panambah wal mazidi fihi jeung nu ditambah yakni maksudnya idza sarafta lamun anjeun nasrif hadhil af'ala kana fi'il ieu wa banaita jeung anjeun ngamabnikeun minha tina fi'il amsilatan mukhtalifatan karena bentukan-bentukan nu beda-beda kal madi seperti fi'il madi wal mudhari'i fi'il mudhari wal amri fi'il amar wa ghairiha jeung nu sanesna. Fahada maka ari ieu pasal fahadzal faslu maka ari ieu pasal fi bayaniha dina ngajelaskeun nana eta amsilah mukhtalifah teh nya.
bentukan-bentukanana turunan kata-kata turunanana. Fi'il madi kumaha nasrifna, fi'il mudhari kumaha nasrifna, fi'il amal kumaha nasrifna, nasrif lugawi istilahna nya. Oke. Lajengkeun. Ayeuna definisi fi'il madi heula ya. Nuhur ting we di nah sakieu lah. Amal madi ari fi'il madi qaddama ngaheulakeun nya mayunkeun musannif kana fi'il madi li taqaddumi zamanihi kumargi taqaddumna kalangkungna waktuna eta madi. Bahwa maka ari eta fi'il madi, bahwal fi'lu maka ari eta fi'il madi alladzi eta alladzi anu dalla nuduhkeun ala maknan kana hiji makna wujida nu kapanggih dalikal makna eta makna fi zamanil madi dina waktu anu geus kaliwat. Ai fi zamani nyata dina waktu alladzi anu mado geus kalangkung geus kaliwat wa huwa zamanun qabla zamani takallumika ari zaman nu geus kaliwat teh nyata zamanun hiji mangsa hiji zaman qabla samemeh zamani takallumika zaman ngomongna anjeun. Nah samemeh urang nyarios disebutna zaman madi, sadetik kapengker sateu acan urang nyarios disebutna zaman madi. Jadi zaman madi teh sanes zaman prasejarah. Zaman madi teh nyata definisi zaman madi teh zamanun qabla zamani takallumika. Hiji waktu samemeh waktu anjeun ngomong. Itu ngomongna anjeun. Misaluhu ari contona eta fi'il madi. Nahwu saperti doroba zaidun. Kalimat doroba zaidun fa innahu karna saenya-nyana eta doroba zaidun dalla nuduhkeun eta doroba teh nuduhkeun ala maknan kana hiji makna wa huwa al hadasu nyaeta kajadian naon kajadianna a'ni ad-darba nyata tenggelan al hasila anu hasil minhu tisi jaid bi zamani dina waktu alladzi anu madha geus kaliwat. Wal fi'lul madi ari fi'il madi eta yan qasimu kabagi eta fi'il madi ila qismaini kana dua bagian dina segi sorof kabagi dua bagian nya mabniun lil fa'ili hiji aya nu disebut mabni lil fa'il fi'il madi aktif wa mabniun lil maf'uli nu kadua mabni maf'ul. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar.